lauk bener Lain karena lauknya lah kita mah kabita we. tapi ya mah lumayan ya mah terus sekalian aja nggak goreng-goreng we mah seubeuh ya mah yang mana nu gardena ya mah anakna ya mah Aing balong tuh dulu aduh jadi aing teu kaboro aing mau dikarang. aing kabita resep ningalina oh itu inu kanana itu Lu kanana tuh bari. Pakai meuli deui aing lain kasih aki. aing naik meuli Meuli di 10 kilo mah. waduh aing teh mun boga duit mah Iya hayang lah itu gede nu di kebon di pirang. Urang meuli teu pira aing 3 kilo anjir ayeuna. aing geus loba anakan Loba sagede-gede paniti. Tuh nya barang mah teh alus kos. Saya malah menusakan urang butuh lauk teh tinggal ka dieu we nya Maksudnya maksudnya ek meuli gitu mun ek meuli lauk gitu aing lain naik dijual ya anu lah menurut paling ge. Yang pergi hari belum. supaya loba-loba teuing mah teu aku dihakan kabeh mah meureun dijual saware Aing lamun nyieun ieu kalana nyieun aing 200 mah nya balong. nyieun atuh udah loba ieu tuh lega ka handap geuna Gitu. nyieun ulahan lu loba keneh Lapang we gitu itu ku aing lapang kagok jadi balong tuh lega itu daripada nganggur lapang Lah, geus aing ka mang kieu lain. oh gatuh Gue ada buat dia nya. ada wing kena dek jalan-jalan heula ke lempangan heula Heeh, gatuh. Hal, siap lah membeli lauk teh. beli lauk Aisyah si Oding mana? Padahal si Oding ngerek ilu sama kaki. Tadi mahal lewat pak kan itu tuh. Nah, mana tuh nya kayak teh? Tes gimana kawan? aya urusan heula tadi Ya bang beli lauk. ya Ya. lauk kerja apa dia ku aing gitu janji mah mahnya Kamu mesti imah yang mau beli. serius mana aja Cai mah tahan apa sih jauh bisa. Kalau mang ada ulang serangan di dia. tah keur lempuk ini we ya lauk jahe resep aing nu wadoyok euy Alah. Nah, jadi loba nu gedean ayeuna mah. udah bukan gede Di pelakan deh gitu. tadi nyebut kena geus dipelakan deui ngomongna teh tadi teh tapi ayeuna teh keur meuli deui wadoyokna ge keur indit deui ayeuna kasih aki wadoyokna Keur meuli lauk. keur meuli lauk ayeuna Oh, wadoyokna eueuh mang. eueuh naon tuh naon wadoyokna eueuh keur meuli deui ayeuna laukna Heueuh mang peung eueuh wadoyokna ceng teh. maksudna kumaha Alah, caprak nangan pi omongeun sia pi omongan saya teman kanyawan. cek naon Eki lu mah sia mah pi omongeun goblok pi omongan saya teman kanyawan mang mampu eueuh. lu bisa aya wadoyokna ge aya nu ngabejakeun goblok Hayang sia dong. ya hayang lah Iya, bener tapi ieu mau naon ket moal aneh teh kudu meuli pangatan hayang. Dia buru. Aduh, apa aing di mana ding hidung ding? itu aya tadi keur mana Ah, di tukang meureun bantuan ya lah. Teguan telepon. tuan atuh Oh, nyalain ya HP. Cok, nu gede nama di handap mang. Ieu mah mau goblok. Moal lamun nu jauh mana mah. Gandeng teh aing gandeng. aing ngeuleukeun bisi aya ka dieu aya jalma Sok kumpulkeun mang. bener atuh ngalanna sia Jauh mah. hah Jauh. beunang teu Emang di handap mang. jadi itu tuh Dia mah kudu diturunan mang. Heueuh. jero anjing ieu mah Bisa renang teu. henteu lah Mending turunan mang. sok mana nulurunanana Ade. Bisi dia sama teh udah buru. najis aing baralase lah aing keur geus mandi aing Tidak amet cerila. Turun tuh, pelongnya tadi itu tuh. Alah bedakeun. capek goblok berapa dibedakeun anjing sia Abeh tere. najis sih aing kumaha ieu mumpung aing tanggung jawab goblok Di mana nya nih? tuh anda mulai tadi tas ngawur Itu kasih aja penyanyi rantau aing. Ngebahan kumang ada guat. Ite loba mang ite. Seueuh ite lamun di ieu mah.
Ya, uang belum, kesana uang jual. Sok buru bantuan aing. Sok non maksud sia ngalanok aing sia kunyuk. Aduh. Sia kunyuk. Mangalalok aing sia ajo. Aduh, kita kumaha Dek? Ya kunyuk teh lauk kakara aing menang melak main. Kumaha Dek wah? Naon madog cenah? Wah sia. Yang madog. Sia goblok ngajak aing goblok. Ampun anjing. Goblok cek aing gara-gara sia. Anjing aing dihabak Tadi tempokeun tadi tuh dah. Tempokeun bukan ada lo ku aing sia. Papang itu balik deui aing kunyuk. Beak Bang lamun teu balik deui. Si kunyuk tangan apa aing? Di mana tadi? Oh, karunya orang tinggal. Oh iya HP aing tah. Goblok. Iya HP aing tah. Tunggu nemu lagi. Ku aing lamun papanggi. Geus mareunang gitu. Can rendah can aya nyeklan. Kunyuk teh. Aing di karang wae si goblok erek nyarolong komo nuju ka imah. Padahal. Ya, Bang. Aduh. Nama dua ame hiji awang narikna. Ih, can aya nu ngalarisan hiji acan bener-bener teuing ya ojek. 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 Ayo. Ayo ah. Gewangnya. Balik ka mana teh? Pada ka Peru. Ayo tuh. Lewat. Tadi tuh, Dek. Ayo. Hai. Buahnya. Oh, lah. Tadi. Mohon. Siap. Ya. Mohon. Mohon. Terus dibayar can? Entos tadi Pak dihijikan. Oh, mohon. Siap nuhun. Nuhun ya. Nuhun. Lumayan. Ya, ku aing waduh yang dibayar 10.000 malah paling dia. Lumayan we ngalarisan. Sabaraha uang, Dek? 10.000 ewang tah. 10.000. 20.000 merana. Lumayan lah. Alhamdulillah, hirbil alamin sakieu ge teh. Lumayan ya. Panglaris. Nang lari sesuk keneh. Kan biasa mah kadinya teh paling murah ge 20 euy. Itu jadi badanana tadi 20 tadi mah. Baiklah, larisan. Lah, cuma deui da milikna meureun. Dek, Tuh, mata tuh tarik mah. mau ditarik itu. Bukan bagian sorangan. Bayar. Oke, siap. Makan. Garut. Pak. Ojek, naik ke mana? Aci hayang rusuh. Oh, Dulu Joni. Ada gede. Ayu dulur kurang hiburan heula nonton sketsa komedi nu atere sing heurin heulin heula beteng sakali sering narik deui meureun wadoyok euy. Narik ka mana euy? Pak, ojek Pak. Ayo. Ayo. Mohon bios karena dirempet yuk. Oh. Nama nawi teh pada nginep tadi teh kan itu teh. Ah, moal. ulah bapernya
ieu mah ukur hiburan lamun aya nu nyelekit saeutik Ini peser chicken kan ya? Atur nuhun ya. Mohon. Terus kan atuh sa? Oh iya. Tuh, tadi mah nya 50 teh. Kudu ayeuna mah kurangan, tadi mah kuduaan. Oh, mohon atuh. Nuhun ya. Mohon. Teh, Dek. Hah? atos. Sia tadi kain bikin 10 kan sana 50 kuduaan. Tuh tadi mah 20 bener. Kan zaman ditanya kali. Sok ka dieu keun. Tadi pokok wing salah ngitung. Iya. Jadi orang-orang sebenarnya. Baik salah ngitung kayak kudu jujur sia Tapi teh. pokok dia tadi salah ngitung Bila orang. aku salah ngitung poho bebelah sia mah nya teh culas ku aing lamun teu muatana ditata adalah 50.000 ka aing ge. Eta 15.000 Montong kitu sia teh kudu jujur komo jeung babaturan sakan sainum. Heeh, pan dia tadi salah orang salah ngitung. Salah hitung sia kehet culas ka aing. Coba anu dibawa di penumpang ka dia goblok. Ayo we cumureun anak teh.